Oke saudara-saudara, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome back di my channel Deris Ader. Saudara-saudara, jumpa lagi bersama saya Ader dan juga Pak RT dan juga si Junaid di samping saya ya. Jadi kita mau bikin konten yang berbeda ya, sangat berbeda dari yang lain saudara-saudara. Mungkin kalian juga pernah lihat di konten kreator yang lain, pernah lihat ya dari pakai bahasa Sunda. Mungkin yang lain udah pernah lihat lah, tapi kita usahain bikin konten yang sangat berbeda ya. Oke. Wilujeng Sumping di channel ieu nya. Asus urang mah asli urang Sunda. Bahasa Sunda asli, bukan kaleng-kaleng. Jadi enak orang bahas tina bahasa Indonesia na tangan Dahar karena Indonesia keun sok Sip. karena Sunda keun nah, Sip, itu, sip. sok maksudna tina tangan naon Junaid naon Ned kokod, leungeun, panangan, terus paranti jajablog, tah loba opat. Leungeun mah bisa jadi opat, cuma satu tujuan. oke kita ambil contoh dari Indonesianya tangan naon Ned kalau Sundanya namun Sundana tangan teh naon Kokod, okodnya Okod. namun cek RT naon Ai kokod mah bahasanya kasar, Ned. Anu halus panangan, bahasa Sunda halus Ah. panangan. ha, panangan ternyata mun ceuk urang mah aya keneh leungeun tah ceuk urang leungeun nya ayeuna ceuk Leungeun. juga udah sikeun aya teu paranti nyatu. tah parati nyatu cenah si eta mah Kumaha teh berarti nyatu? Kieu tah set dipacok itu meureun dipacok. heeh Oh, kumaha Berarti- mah anu sok. ayeuna tah geus leuwih ti hiji pokona leuwih ti dua nya bahasa Indonesia na tangan dikana Sundakeun leuwih ti dua pokona mah ayeuna urang nyokot deui tina bahasa Indonesia na kepala disundakeun naon teh Jangar, Kepala mah anu halus mah ieu teh naon teh? nu lemesna naon teh Anu halusna kepala. kepala teh Kepala mah Sundana tadi naon? bahasa Sundanya. Bahasa Sundakeun tina Oh, kepala bahasa bahasa Sunda. Sundana naon Sirah. sirah jeung Junaid naon bebatok, jajangar, babatok jajangar amun ceuk urang mah aya di leuwih lemes mastaka tah mastaka mun ka budak mah jadi ulah eta babatok sia mun digoreng gitu ulah kan teu mantes man ka Mantes, budak ya? teu mantes eta mah jadi kasar pisan namun aya di ceuk urang-urang bisa nu kasar bener mah Aya hulu, hulu bisa gegenir aya bisa eta bisa ngan kasar. hiji deui aya keneh tihang kopeah 5 oh, 5 pokoknya mah Loba. mun kainget urang apa kabeh mah ti nenek moyang urang mah loba sebenarnya mah eta teh leuwih keneh Oh, juga di si popo sih emang loba. heeh loba tah ayeuna nyokot deui urang Ned, tina walaupun ieu hidup di Jakarta, ulah poho bahasa Sunda mah, Ned. heeh ulah Sip, urang sip, sip. ulah poho eta kan budaya teh Utama eta, Ned. urang tah ayeuna nyokot deui urang tina bahasa Indonesiana kaki nya saudara-saudara kaki sok di bahasa Sundakeun naon Ned Cokor. Cokor. Ya, cokor ya, perhati ka sawah. ceuk RT naon Kasar cokor mah, Ned. anu lemesna Sampean. sampean tah mun urang bisa na kasar bae euy jadi geus kebiasaan beureun lamun ceuk urang mah babajeg eta teh babajeg urang mah Gua pakai Cenah, bajeng. sok aya bahasa kolot teh eta babajeg siam ni ciga baligo cenah kitu Iya. kolot teh sok aya nu ngomong gitu Ayo ngomong gitu emang. beda budak mah meureun tara daek make senal gitu Suku Jadi- panaya suku eta suku. suku Nah, eta suku jiga cikur kokolotna cenah cek masa teh. Kieu geuning kitu. geuneuk beun Buduk ieu mah teh. Apa teh cikur kokolotna? Tuh. Henteu. aya keneh Naon? cecempeh tah Uy. Cengkreng. Genep. wah loba pokona mah saudara-saudara Loba guys. loba di urang malah pokona mah ayeuna selain ti kaki masih aya keneh dicontohkeun deui tina non bahasa Sunda na teh di daerah-daerah Batur mah nya lamun deui tina indit gitunya indit tanya tina indit kalau bahasa Indonesia nama berangkat tapi lamun teh di Sunda Majalengka mah cenah miang Miang. miang Emang mun urang mah ti Jakarta eta pan timur biasana hideung. Leupat ka Jakarta, baik rada bodas eta rada miang. miang Di urang mah geura mabur cenah. geura mabur
Amun lain aya keneh teh sok. Amun Oh, berangkat bahasa bahasa Sunda. Sunda naon? Mangkat aya bisa. Mangkat. Indit Ini bisa. bisa. Berarti lobanya. Loba. Di Pokoknya tadi, guys. orang mah. Pokoknya mah guysnya saudara-saudara aing kabeh anu di luar maneh kudu bangga lahir dina suku Sunda teh soalna suku Sunda mah loba kaya gitu bahasa jeung bahasa teh kaya loba gitu leuwih ti hiji atawa duana lah Sip. pokona mah masih aya keneh teu naon sok Tina dahar we lah contoh leutik. daharnya dari makan Ya, berarti makan. naon sok Dilihat boga dua, naon dua tetegig jeung nyatu. tetegi jeung Nyatu. nyatu cek teh Gek, naon beureunna nagek rentak nagek. cek teh naon Mam, mam mam Mam, dahar tah, halus. mam jeung Dahar. mam jeung dahar cek urang aya keneh Naon? hijinya lolodok tah Edas. lolodok Da bahasa. leuwih kasar tapi Cara melilah eta mah lodok. kan walaupun kasar tidak emang si bahasa Sunda urang gitu nya Iya. dikumahakeun deui gitu Harus dicintai Jadi, dihormati ya. oh kudu dicintai malah mah eta mah kan non suku kelahiran urang emang Sunda aya keneh biasa selain ti lolodok ya keneh Naon? macokan kos hayam 7. Papacok, Edas. loba pokokna mah babadog pan, loba. 8. Nama 8 guys, tidak makan Tesarua. lagi. Terus sarua jeung batur pokona mah urang Sunda mah nya aya keneh nu lain deui teh sok bahasa nu lain deui Oke, Ingat- orang ingat ingat ke tini buat pokoknya. tini Jadi, Mata moyang. naon mata tah bahasa Sunda naon? tina mata Mata kan bahasa Indonesia. Blor. Blor. Tah cenah. Anu Anu alus po cenah ku blor tah anu gitu. alus mah soca. aya keneh leuwih kasar Memang. padeuleu cenah Nya. tah lamun teh sok dititah geuning budaknya jang cenah pangyanakeun duit dina hanapeun pakaian ceuk indungna aya budak teh di teangan teu kapangi makana deuleu tah kumata sia eta duit cenah di dinya gitu aya nu leuwih kasar eta gitu jadi pokoknya mah saudara-saudara aing kabehnya konten aing mah cukup sekian aja kalian jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Kalau ada kalian bahasa-bahasa Sunda dari daerah kalian masing-masing silahkan kalian komen di bawah ya guys. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Lampes. Kata orang Sunda.